Atau siap ya teh? Iya. Siap Don. Oke Mang Wahyu, urang siap-siap wae gitunya. Seni Sunda Jawa Barat, seni Bangreng Kudarenggong nu asalna ti Sumedang. Pribados rupina bade ngiring-ngiringan. Seni Sunda nu aya di Jawa Barat, seni Bangreng Kudarenggong asa Sumedang. Tah ayeuna di mana-mana ge aya, urang Bandung ngiring ngabudayakeun paguyuban kuda silat Kabupaten Bandung. Putra Guntur ngiring ngembangkeunana, tah ayeuna budak kesunat geus biasa. Panganten ge ayeuna mah geus biasa. Gandrung ti kapungkur di picam-cam di baheula, tah ayeuna geus laksana ceprijal. Di anti-anti ti kamari di cita-cita di baheula, tah abah ayeuna geus cupar ngalaksanakeunana. Kadieun kadieun api dihaturan ling api mangga-mangga. Seni Sunda nu aya di Jawa Barat, seni Bangreng Kudarenggong asa Sumedang. Tah ayeuna di mana-mana ge aya, urang Bandung ngiring paguyuban kuda silat Kabupaten Bandung. Putra Guntur ngiring ngembangkeunana, budak sunat panganten ge geus biasa. Duganingan urame pisan. Gandrung ti kapungkur di cam-cam di baheula, tah ayeuna geus laksana ujang kasep. Di anti-anti ti kamari di cita-cita ti baheula, geus cunuk kana waktu ninggang kana mangsa, geus nepi kana waktu nu mustari. Kadieun 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 kadieun.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami atas nama kru seni Kuda Renggong Guntur Putra Sejati mengucapkan terima kasih atas nama seni keluarga besarnya Bapak Ade. Waitik itu wasilah sadaya panginten dengan memulai mempusti seni budaya khususnya panginten anu aya di urang, wasilah panginten Kabupaten Bandung, wasilah panginten sa-Jawa Barat. Bahkan langkung tik itu pribados atas nama rombongan seni kuda Guntur Putra Sejati dalam naungan paguyuban seni tunggal kuda silat melestarikan, memudayakan, mencintai kesenian-kesenian tradisional khususnya yang ada di Jawa Barat, wasilah se-Indonesia. Maka daripada itu kesempatan dari ini kami mengucapkan sebesar-besarnya kepada keluarga besar Bapak Ade pernikahan anak Ceprija, dua mempelai. Semoga tikahannya sakinah wadah warahmah. Muga salamina ini rahmat Allah. Amin. Tong hilap hiburanna urang lembut.